sebutannya? Semangat aku jawab salamna. Karena nama adiga ini jadi kedaman, tapi tetap semangat. Mentangnya sok sing sarumanget jawab salamna sing karompak Abdul Salam Isnani. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Atur ke abdi doakeun anu ngajawab salam sing mlebet ka surga. Anu teu ngajawab salam carogena sing gaduh leunah muda. Amin teh Bu. Amin teh Pak. Tuh amin cenah saha bapak-bapak. Kumaha tuh Bu? Ridho teh kitu-kituna. Satu acara sing abdi bade naros ka ibu-ibu. Bu hoyong teu pamitos kukus jasadna teu buruk. Bahkan mau dikoyok-koyok acan ku jelatung sareng ku cacing jasadna teh itu we hoyong teh Bu. Gampil Bu kurang teh kantun ridho. Ridho dina naon atuh cenah? Ridho dicantum caroge kita di doang. Cenah Pak, ridho cenah. Tapi atuh hiji. Sesingguhan keluargana sakinah mawaddah warahmah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man a'dama mawlidikum syai'an lahu yawmal qiyamah. Al-hadis maknane wallahu a'lam. Kepalunan pengatur waktu penata acara anu kusim abdi dituhurmat kalayan pamudah-mudahan ka Allah dimuliakeun. Sinat para alim ulama wal juama, para asatidz wal asatijah, wabil khusus kesepuhan anu disebutkeun dina ieu patempatan anu kusim abdi dihormat kalayan pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Bapak aparatur pemerintahan baik dari atasan sampai bawahan, sipil maupun militer anu sami-sami kusim abdi dihormat kalayan pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Oke, terhilap ke para bapak-bapak, ke para ibu-ibu, para pemuda-pemudi, duda maupun janda, kami kusim abdi dihormat kalayan mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh pertama-tama ahli urang panjatkeun puja ka Allah azza wa jalla anu parantos nyiptakeun alam dunia kabeh kesi-esina termasuk para jalma-jalma di orang kota dugi ka orang kaum. Soalnya ibu sarangan dulu yang dia di orang kota dugi ka orang kampung di pesek dugi ka anu mancu tah eta teh sadayana daluran Gusti anu Maha Agung. Oke puji ahli urang sanggakeun Allah ngabul ijabah. Anu parantos melihat merupi-rupi kenikmatan terutama nikmat iman wal Islam. Sehingga orang sadayana biasa tumpul dari tempat-tempatan anu pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dirurahnya sih Pak Ari. Di payung palunggu sembarang-mana bari tuan si anu sekali hingga mangsa anu mestina nya takdir luar biasa dibeungkir kadar luar biasa dibulan jauh-jauh dijuk-juk angka pitiang aya salis aya lintang saya terima rahmat sehari tidak dimana. Kemudian jantan amalan ayat 11 Mereka kedua dampal sampai anak Dimas-dimas rumah Aku lupa mudah-mudahan Salekah-lekah nak berapa sebulan Dan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku terhilap salawat salam penghormatan serta ta'adi pemuda selanjutnya curah limpahkan kebuah manusia aminah kuasa Mekah habib tertinggi anti korupsi ulama termulia sepanjang masa tidak lain dan tidak bukan yakni
para sahabatnya, kepada tabi'in, atba'i tabi'in, hingga ke orang sadaya selaku umat-umat akhir zaman. Mudah-mudahan orang sadaya masih diangkat umatnya serta kini syafaat dari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Hadirin ibadul mukminin wal muslimin. Atau sejak syukuran karena nikmat umur atau dipasihan ke orang sadaya berbisa detik air sehingga orang biasa terpanggil dikasih anunya anu mana dikasih kadilungsur karena junjungan orang sadaya menjadi rahmatan lil alamin nyaeta dilahirkeun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas pisan layak pisan urang sebagai hamba Allah umat Rasulullah sudah ngagungkeun kana ieu sakitu. Begituna melalui acara maulid nanti ngajadikeun salah sahiji jalan, ngajadikeun salah sahiji sarana kanggo urang takdir menghormati cinta ka kanjeng Nabi. Atuh madegna orang sadaya dina ieu haflah anu barakah teh ngajadikeun buktos perjuangan urang sadaya ikut serta memeriahkan acara maulid nanti. Dan selain selama ketika hujah anu kuat cukup hati anu sehat sehingga timbul rasa cinta terhadap kanjeng Nabi. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man a'dama min kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Sing sahaja anu ngaruh dengan dilahirkeun kami, maka bakal merek eta jalma syafaat di poe kiamat. Sada acara sing aki bade naos heula ka ibu sareng mata. Leres teh pami acara maulid nanti besok diselenggarakeun tiap tahunna. Leres teh Bu, Pak. Naon pangna atuh cenah ieu maulid nanti besok diselenggarakeun tiap tahunna. Kanggo naon atuh cenah? Ngarah naon cenah Bu? Tah ieu teh ngarah jalma-jalma kuat ka imanana jeung ngarah apa katanya. Sebab aya paribasanan dengan tak kenal maka tak cinta. Begituna orang mengerti kalau ikatan cinta kanjeng Nabi nomor orang apa kanjeng Nabi. Kira-kira ibu sareng bapak tos apal can ka kanjeng Nabi. Keluar dina kanjeng Nabi tos apal can? Coba urang tes heula atuh. Hari rama anak kanjeng Nabi teh eta saha cenah Bu? Mana? Tuh, masih ada jawabnya. Pagi ibu anak kanjeng Nabi teh saha cenah? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rohatil akhyar tashdu bilayalil maulidi wa barikun yabdu mimma ali ahmadi. Rohatil akhyar tashdu bilayalil wa barikun yabdu mimma ali ahmadi wa barikun yabdu mimma ali ahmadi wa barikun yabdu mimma ali ahmadi bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy bernada. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Itulah Bu, Pak, orang teh kedah terus ningkat rasa kecintaan ke kanjeng Nabi. Anu mana cenah kanjeng Nabi oleh banget cinta ke orang selaku umatna. Dah
Bahkan kita tadi misal kita habis bakal masih yang sempat cinta di poin kiamat. Bu, cinta itu kacaroge. Cinta itu Pak, cinta itu kebojona. Cinta. Tahu kurang teh kedang cinta kanjeng Nabi teh persis seperti orang cinta ke pasangan orang, bahkan kedang lebih begitu. Sebab bisa rasanya kalau orang dia kami cinta ke kanjeng Nabi secara maksimal, pokok boleh berusaha sekali aja. Kanjeng Nabi parantos ngadau Allah Habibullah Ta'ala kaulah teh kekasih Allah. Maka lamun orang hoyong dipika cinta ke kanjeng Nabi, orang teh kedah maka lamun orang hoyong dipika cinta ke Gusti Allah, orang teh kedah cinta heula ke kanjeng Nabi. Sebab ari kanjeng Nabi teh eta mangrupikeun kekasihna Allah. Maka cinta eta tos tertanam dina mana orang sadaya biasa kurang aplikasi selawat. Sabab wa nusolli alaihi ya salatan sing saja anu maca selawat kaula tah eta teh mangrupikeun kekasih kaula. Paman arada ayyakuna habiban lil habibi sing saja anu bukan hayang yang diangkat sebagai kasih kanjeng Nabi, maka seueur mau selawat ke kanjeng Nabi. Tah cenah tadi teh naon Pak? Lamun urang mulung diangkat kasihna kanjeng Nabi, urang teh kedah seueurkeun naon cenah? Kedah seueurkeun selawat. Ngomong nalika urang dina kaayaan kesempitan kemudian kedah seueurkeun selawat. Sebab ari selawat teh eta biasa nenangkeun kana hate, nenangkeun kana pikiran. Sebab kadang-kadang dengan urang teh hidupnya asal napak, asal pikiran bayang ku emutan, pikiran cicilan can lunas hutang ka itu ka dieu panlieur cenah teh. Terus urang tapi urang berbalik ke Allah barengan sholawat ke kanjeng Nabi. Pan tadi dengan cenah seueur mau sholawat ke kanjeng Nabi. Lain hukum tidak ilustrasi tapi mayang di setiap waktu, di setiap saat, di setiap aktivitas. Misalkan ibu-ibu nuju nyaur, nuju makan sabari sholawatan, pan rawazun merenya di kupingan nawe, resep. Sanjiran beda lain mana? Ibu-ibu mun pami ening teh sok jiga radio butuh. Sagala diomongkeun, sagala diucapkeun, ngomel-ngomel ka cara leres ka itu. Mantapna aya paribasa anu awewe mah cenah boga bibir dua, lain hati bibir handap bibir luhur, Pak. Awewe sok garanengna nya. Buktos nawe dina ieu pangaosan masih keneh aya anu ngorok. Leres teu? Terus. Padahal nuju ngaos, buka dikupingkeun, buka henteu eta teh. Kan kita beli aya anu ngaos, anu di warung kado teh cenah eta teh saha di baligeuna teh, anu imut-imut teh saha cenah eta teh. Kabeh naon cenah eta di baligeuna teh. Mereki di warung teh. Buka atuh, kita di kuping, kita di perhati, mata yang kedah di kuping, kedah di perhati. Ngarang sia-sia mangkat lain bisa ngurangkan kena ibadah tempatan teh. Atuh kedah aya salah sanes ilmu anu dicana ka bumi. Pan meureun di bumi ge niatna teh tolakul ilmi leres teu? Sanes tolakul cang terong. Lain ieu mah di bumi teh ngahaja cenah katong ageun. Aya gegeplak di wadahan. Aya kutuma yang di wadahan. Aya ranginang di wadahan. Segala di wadahan. Giliran diberi cangkeran hiji harewas hayang deui aja teh. Dia aya kitu. Teu aya nya dia. Teu aya nu waktu. Coba atuh urang tes heula. Anu ngajawab berarti eta ngupingkeun, anu teu ngajawab berarti eta teu ngupingkeun. Jawab sing ngaropak. Jadi tadi teh kami urang hoyong dipika cinta ku kanjeng Nabi, urang teh kedah seueurkeun naon cenah? Seueurkeun sholawat. Kituna hayu urang sholawat ngerasa sareng. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
serta mudah-mudahan awal salawat urang sadayana dugi ka Kanjeng Nabi tur ngajantenkeun sabatiah urang sadaya diantar umat ka Kanjeng Nabi diantar kasih ka Kanjeng Nabi tur urang sadayana tinggal sapaat Kanjeng Nabi. Lagi keterbatasan waktu tos bumi diri karudutan diciptakeun wae dugi ka dieu hapunten anu kasuhun hampura anu kateda pilih cariasan abdi saerlepatna. Kelepatan datang musim abdi kalasan datang ke Gusti Allah. Unggul mangkola urang unggul mangkola ningali anu ucapkeunana tapi tingali anu diucapkeunana. Sok sanaos diucapan teh diucapkeun ti jalmi anu tak aja biasa ngaji tapi saumpamina aya manfaatna candak we. Candak anu saena picieun anu awana. Buah durian, buah duku cukup sekian dan jangan rindu padaku. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.